Kagungan negara teh lintang ti Amarta tapi ayeuna teh pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui. Filter. Eta pan kaituna teh mamalana teh sudog-dog tinggal tuh muni era dewek mah nyebut reformasi ge era da salah kaprah atuh da reformasi teh kembali formasi ka asal manuk geuning manuk aya ribuan mah di luhur ngabring ning aya sakelompok nu misah tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tak eta disebutna reformasi kembali ke semula sok lamun balik mah ke semula nyaeta kana silih asah silih asuh silih asih da aman atuh teh moal loba dedengean moal harengheng nya gitu alhamdulillah panina penting ieu gudang garam gawe bareng sareng di pos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kulawarga besar IPOSKA Ikatan Pemuda-Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu dina raragami eling Maulud Nabi junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku nabi naon nyaeta DP handap asor tawado nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 148 murang kali deudeuh teuing kasep 200 genep 250 genep ima si ewone salah nulis mudah-mudahan anu disepitan murang kali sadayana cing jadi jalmi anu saroleh amin amin atuh ieu tugas mulia tukang ojek sadayana paranjang yuswa arageung milikna nya salamet dunyana salamet akhiratna boh kulawargana boh putra-putrana dek pupujeuh we kade dina zaman kiwari bakal leuwih harengheng cing waspada ieu dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan kagetrik saeutik breng kagore saeutik breng pangwangunan anu geus aya ge diruksak cing musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun atuh ka LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna nya alah ya sok urang kana hiburan ini mah
penting hiburan mah naon deui atuh pikiran wae da urang kadunya teh sorangan balik sorangan mending urang-urang we ayeuna mah ulah loba ting didengean nu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran ka nu lian Heeh. Ceuk dina katerangan ge pan kitu ati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui. Nya kana jalan silih asah silih asuh silih kitu. Ulah nepi ka silih gorengkeun ari nya mah ngaku umat Islam al-islamu mang salama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kewajiban urang sararea teh nya kitu teh euy ya hiburan naon atuh hiburan mah bisa akang rek olahraga apa dina hiburan terus. Oh, sok jaipongannya. Jaipongan welingan. Yang wani peke Dipirik para wiyaga apendi nusanga ngawirang pamna esturas kakupingna saluyujang pribadina naon teh aya naon ye aya naon teh naon sateu pugu-pugu aya naon atuh barang dewek gerak bieu kenang jempe kunaon teh sing sileumeun atawa anu nyarek aya naon teh kasang tukangna ieu manya eueuh nu mare udud seueur teu hade kitu hirup mah jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur tingali ieu dipayun narongton pikareg-reg ieu sepuh anom urang kali